lamun aya urang keur boga pikiran budak-bulana tong lupa karena medsos dan status nya dijieun status geuning nya aduh guys aku sedang bingung guys teu kudu kitu urang Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Ta'ala ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonir ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala seingat singeling bidzikrillah kalawan zikir ka Allah ku zikir ka Allah tatmainu bakal narima tentrem tenang naon al-qulub pirang-pirang hate. Lempengna mah lamun urang hayang tenang hate hayang ayeuna jongjon hate teu loba pikiran gigan ka dieu sing loba zikir ka Allah. Keur urang loba gundah gulana loba pikiran ka itu ka dieu urang geura-geura inget zikir ka Allah maka hate bakal tenang deui. Ya janji Allah kade lain wah urang zikir angan geuning hate teh teu tenang barung kawut wae mungkin zikir anu kurang. Kalau Allah berjanji Allah bakal mereka tengah hati lamun urang daek zikir ka mantenna. Nu kumaha zikirna nu kumaha wae eta mah anu penting emut ka Allah rek kalimat subhanallah 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 rek alhamdulillah rek Allahu akbar la ilaha illallah rek astagfirullah bahkan rek dibantu sholawat nabi. Silakan zikir anu mana wae eta bakal nimbulkeun tenang hati urang pikiran malu kawut ka mana ka mani. Komo lamun zikir ka Allah mah bakal aya bonusna saya hati tenang teh dosa urang bakal dihampura ku Allah dosa-dosa alit urang dosa-dosa alit urang bakal dihampura ku Allah walau misla jubadil bahri sanajan eta dosa seperti buih di lautan sakumaha seurna asa urang dek zikir ka Allah tas salat zikir ka Allah kedina keadaan kumaha zikir ka Allah bonusna dihampura sagala dosa sakomo lamun cetani dikit taman ku sholawat maca astagfirullah mari ku sholawat teu aya deui zikir anu paling hebat-hebatna iwal kumaha sholawat aya budak haneut maos ku sholawat damang aya ayeuna budak laweun anu ku sholawat jadi hidup deui aya keur masalah maos ku sholawat insyaallah masalah cepat kelar lamun urang keur boga hutang kumaha sholawat anggar ku tahu hutang banyak anggar ku tahu nah maksudna kumaha sholawat solusi bakal aya gitu maksudna ya bahkan ngan sholawat hiji ibadah anu bisa dibarengan ku hate ria ka sholawat beda jeung mah maca Quran bareng kuliah eueuh amalna berjamaah dengan kuliah eueuh amalna zikir tali-tali poe urang jeung batu waliwat garang urang haja Allahu akbar ria tah eueuh amalna nya tapi lamun sholawat sanajan dibanding kuliah ieu ku hebat-hebat sholawat tetep aya faedahna tetep aya manfaatna tetep aya hasiatna anu bisa kuda di alam manfaatna kitu patak lamun aya urang keur boga pikiran budak-bulana tong lupa karena medsos dan status nya dijieun status geuning nya aduh guys aku sedang bingung guys teu kudu kitu urang menghadap ka Gusti Allah nya ikmah kana ulah seperti status keur bingung teh kalau lupatna nya zikir ka Allah urang bawakeun insyaallah Allah masih solusina masih jalan keluarna matak tenang karahat hate emot nya di mana urang keur zikir saja keur ningali TV lidah berzikir hati berzikir teu naon keur nyanyi komo keur nyanyi mah bae aosan sholawat aosan zikir sanggup dahal keluarga insyaallah berkah sadayana gitu ya dalam berbagai hal berbagai kesempatan berbagai tingkah zikir ulah dikatukeun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.